Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin di 28 Desember 2025. Masih dina suratul kahfi ayat ka-60 genepna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarios saha Nabi Musa lahu kaitu abdan, tegesna Nabi Hidir anu berilmu. Saha nunarios Musa, Nabi Musa. Bari pok nyarios kieu, hal attabi'uka naha kuring bisa milu ka anjeun cenah kitu. Nuturkeun anjeun. Yen kana maksud ala antu alimani kana yen kuring rek nyuprih ilmu anjeun ngajarkeun ka kuring ilmu anu aya di diri anjeun. Mimma tina naon perkara ulim ta anu geus diajarkeun ku Allah ka anjeun rusdan tentang kebenaran atawa pituduh. Kitu nyariosna Nabi Musa ka Nabi Hidir. Qala ngajawab Nabi Hidir, innaka sanyana ari anjeun Musa lantas tati'a moal bakal sanggup maia nuturkeun kuring sobron kajaba anjeun kudu sabar. Lamun teu sabar moal bisa nuturkeun kuring mah gitu. Wa kaifa jeung kumaha tasbiru anjeun bisa sabar ala malam tuhit kana naon perkara nu teu acan dialami bihi tina perkara hubron tina pangalamanana. Qala Nabi Musa nyarios satajiduni tangtuna kuring bakal menakan kasabaran insya Allah kalayan pangersaning Allah sobiron kuring bakal sabar pirang-pirang sabar wala aksi jeung kuring moal maksiat ka laka ka anjeun kuring moal menentang ka anjeun tina naon perkara ogenan amron tina ieu urusan. Perjanjianna kitu Nabi Musa moal ngalawan moal seueur carios pokok rek nuturkeun. Qala Nabi Hidir nyarios deui, fa init tabatani mangka lamun anjeun nuturkeun kuring saur Nabi Hidir fala tas'alni jeung ulah loba tumanya an syai'in kana perkara naon ogenan hatta sehingga uhdisa kuring ngabeberkeun nyaritakeun ngahadiskeun engke laka ka anjeun minhu tina kabeh perkara lamun geus waktuna kuring nyaritakeun dzikra supaya jadi pelajaran jadi pengalaman sabener-benerna ilmu. Saatosna perjanjian kitu yen moal seueur tumanya rek sabar kurang rek nuturkeun rek turut rek patuh manyeun menentang atau kumaha gancangna carios fang tolako mangka berangkat duanana menuju hiji parahu anu gede hatta ida rokiba sehingga di mana-mana atau tatkala rokiba naraek kana pisafinatin dina parahu anu rada gede parahuna memang seueur puatan harok taha tuluy di bolongan ku Nabi Hidir ieu parahu teh di bolongan jojo di bolongan. Qala Nabi Musa tumanya apa dasar lagi ulah loba tumanya ari ieu pan geus teu sabar geus melanggar tumanya aharok taha nah anjeun make ngabolongan ieu parahu cenah kitu litugrikon ha anjeun hayang tilelep atawa titeulem ahlaha jeung ahli anjeun ieu puatan anjeun laqad ji'ta lamun kitu anjeun geus ngadatangkeun ieu musibah cenah syai'an kana perkara imron anu ingkar teu meunang kieu tong di bolongan. Jadi ilmu syariat mah moal nyambung jeung ilmu hakikati Allah. Jadi ari ilmu nu dicana ku Nabi Musa mah ilmu syariat
sebab akibat ari ilmu anu aya di Nabi Khidir mah ilmu hakikat ti Allah. Jadi bisa nyambungna ilmu syariat jeung ilmu hakikat nah nyaeta ku keimanan. Contohna Isra wal Mi'raj eta hakikat ti Allah. Moal bisa dituntut ku ilmu syariat sabab mustahil moal dugi kecuali ku keimanan. Jadi cag duit ka dieu heula insyaallah enjing urang lajeng gende dina ayat anu salajengna. Mudah-mudahan aya mangpaatna sakalimah dua kalimah. Barakallahu li wa lakum. Mugi urang patebang deui dina kaayaan sehat sadayana kalayan iman anu sampurna, iman Islam anu kafah. Insyaallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.